Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Pamirsa sadayana tepang deui wengi ieu sareng simkuring Bang Obud dina program munggaran anu nyana jejer lalakon ngobok. Nah, ngobok nyaeta ngobrol jeung emo. Pamirsa sadayana di mana wae ayana di suklakna di siklukna anu neme murid di pakurian panginten nuju reureuh dina wengi ieu tangtos anu tos tuan panginten ngabako ya sakumaha biasa ngabako pamirsa. Alhamdulillah aya kintunan bako oge aya paripaos bako mah teu acan sah di akadan pamirsa aya kopi. Nah, kopi ya pemirsanya. Dia simkuring aya di patepatan di Aero Copenery. Aero Copenery anu alamatna di mana cenah Mang Ubud alamatna? Alamatna di Jalan Gandasari nomor 181 Kecamatan Ketapang Kabupaten Bandung. Pamirsa para pecinta kopi pilih bade nyobian kopi numpang raos dah di Aero Copenery. Mana biasa suping wae ka Aero Copenery di Jalan Gandasari nomor 180 hiji. Biasa delivery order Kang. Pamirsa sadayana ngopok dina wengi ieu simkuring aya hiji dongeng dari kitu. Dongeng mah lamun urang sameme sare biasana sok didongengan budak teh. Didongengan ku bapakna dongeng-dongeng anu matak pikalujueun, matak pikasirieun, jeung matak pikateuneun. Tapi anu ilahana sapantaran urang-urang mah ieu geus dewasa. Lamun menjelang tidur dongengna teh dongeng pikateuneun. Didongengan ku pamajikan. Akan cenah eta enjing beas seet tah eta dongeng nu pikateuneun pamirsa sadayana. Nah, sedapnya. Legit guys, ditambah ku sakali deui iklan Aero Copenery. Au. Aya hiji dongeng anu balik di pedan da wengi ieu kieu carita. Harita teh isuk-isuk rentang-rentang ti kajauhan aya hiji lalaki nu geus tengah tubuh dituturkeun ku hiji awewe anu umurna teu jauh. Ngateudik leumpang teu nolih teu ngareret ka kenca teu ngareret ka tubuh. Malahan mah harita teh kabeneran aya otong jeung bujang anu keur moyang isuk-isuk. Nanya ke teu teh mal. Rek ka mana Kang Itang? Jeung otong. Itang tutuh. Ngateudik leumpang jeung pamajikanana. Itang jeung Esi sebelum buragirung. Barang anjog ka hiji imah anu imah katinggalina rada basajan. Tuluy tepungsi uluk salam. Itang jeung Esi mulutrak nuhakeun panto. Kasampak di eta rohangan aya hiji nini-nini anu keur ngaboler teu walakaya. Terus Itang nyampeurkeun, "Mah, ari mah teh kunaon?" Ceuk Itang bari noel ka eta nini-nini. Eta nini-nini teu ngalieur-lieur acan. Terus Esi oge dulu nyampeurkeun ka Salatina. Bari ngarancetan eta ini. "Mah, ari mah teh kunaon? Meni abdi mah tadi ngadangu di Kang Sule cenah pajarkeun teh mah nuju teu damang." Ngadenge omongan Esi, eta nini-nini ngareret mukakeun panonna lalaunan
bari neuteung kana sora nu datang nyaeta sora Nyi Esi teh. Bok si mak teh nyarita kieu. Har geuning Esi jeung saha Esi ka dieu? Jeung maona semuda reuda. Jeung bapana barudak mah bari ngareret ka Itang. Nya jeung abdi mah. Har geuning aya jang Itang oge. Nya lain mah teh kunaon? Tadi apa teh ti Kang Sule cenah. Mak maneh cenah tuh ngaritu ke saminggu. Puputang ieu mak teh geus hampir saminggu nganamruk mak teh. Eta patuangan mak meni asa kemung. Ieu hese neureuy mak teh. Ujung mastaka mak meni asa lalanyung. Saminggu mak teu kaasupan sanguna oge. Bek. Nah, atuh ari mak ngadahar naon atuh mak teh? Teu ngadahar naon, mah biasa we. Ngadahar sakumaha biasa ilaharna da geus kolot mah. Jadi silila. Terus mak nanyakeun deui incukna anu panggedena. Hari incuk mah ka mana? Teu nilu. Nani maksud mah teh? Nya Esi nani teu ngiring. Selang sababaraha menit handphone anu diketeuweuk ku Nyi Esi disada ngirining. Kirining HP teh disada. Cek Itang angkat eta bisi nani Itang ka Nyi Esi. Terus we Nyi Esi teh muka ngangkat HP. Halo, Nan, nani ya teh? Mohon mama. Cek teh malina HP. Kumaha Nan? Tos tiasa kacana? Teu acan. Ibu ieu mama cenah ieu katereuy. Di loudspeaker suara HP kadenge ku si mak anu keur ngalungsar tu balakaya. Kutan, Esi, saha nu kat dia nu nelpon teh? Ieu nani mah. Nani meni di loudspeaker kitu mah meni asa leuwas. Katereuy kumaha? Katereuy naon? Neuy naon eta incuk mah teh? Itang jelaskeun ka mah. Neuy naon eta nani? Duka tuh mah. Esi, naon ieu nani nelpon? Ieu akan nani katereuy cenah. Gusti, katereuy naon si nani ieu? Jeung Itang ngap semunggak mah kanu jadi pamajikanana. Si emak beuki rawah riwih. Esi, jelaskeun ka mak neureun naon si nani teh. Aduh, mau ge ieu nu cacak-cacak pirang ngadahar cengek dua siki nyeri neureunna Gusti. Saminggu ngomong ieu si nani neureun naon. Di rumah sakit mana ayeuna mah ngilu. Ceuk si emak bari rawah riwih carina dak jelis. Nah, geus teu fungsi lila kitu. Nyi Esi nelpon deui ka Nani. Nan, kumaha tos tiasa dikaluarkeun? Gancang kaluarkeun. Esi bedakeun ceuk mah kitu kaluarkeun, ongkekeun. Sakedap mah teu ngaganggu. Nyi Esi ngalemu nu jadi metohana. Gancang kaluarkeun. Terus we ngaradap di kana HP. Terus nemalan nani atos mama tos tiasa dikaluarkeun ayeuna mah tuh mah alhamdulillah cenah tos tiasa dikaluarkeun. Alhamdulillah ya Allah tos tiasa kaluar deui ayeuna mah incu abdi teh geuning tos salamet. Tadi cenah neureun naon cenah eta teh mah. Ih, terus we Esi teh semu ngalilmu nitohana anu keur rawah riwih. Sanes kitu mah ku abdi urang jelaskeun. Tadi teh rebun-rebun samemeh angkat ka dieu, abdi teh miwarangan ka Nani pikeun ka kota ka ATM
bisi mah kumaha-kumaha peryogi berobat meureun abdi aya artos. Tah ari geus tepi ka ATM teh cenah. Kateuy kartu ATM mah Gusti sinani ngeureuy kartu ATM lain. Kartu mah kartu kateuy ku mesin ATM. Aduh, alhamdulillah geuning esihnya lain cenani ngeureuy kartu teh geuning mesinnya. Adik mah tuh sok nu marakela wae pira ku sinani ngeureuy kartu ATM ceuk hitang. Selang sababaraha menit di harita gunyung ulutrak pincu kasayanganana si emak nyaeta ngani repo ku babawaan aya mawa salap, mawa kadu, mawa nangka teu jeung sajabana keur nyuguhan anu sugan we si emak teh jadi cager. Tak itu pamirsa, jadi dongeng anu tadi teh nu kateureui teh lain nani ngeureuy kartu ATM, tapi kartu ATM anu diteureui ku mesin. Pamirsa, lucu teu lucu kedah seuri tah sakitu rupiah kesin kuring dina program ngobrol jeung temok anu disponsoran pamirsa ku Aero Kopi Nabi. Tong hilat sumping ka Jalan Gandasari 180 Kabupaten Bandung. Tiasa delivery order tiasa tuh guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap rampes sururut guys.